Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Dongeng Sunda Mang Cecep Gorbacep anu satia satuhu manco di payuneun HP na sewang-sewangan. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Doraka ti Indung Bapa bagian ka-13. Ieu yasana Ki Masram. Satu acan dipedari dongengna sakumaha biasa kanu namanya sumping ka ieu channel teu kenging hilap klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorbacep di share atanapi dibagikeun linkna ka pamirsa anu sanesna. Teras dina setiap kolom deskripsi video didinya aya tombol toko Mang Cecep Gorbacep tiasa di titenan pangintenya, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodo serang pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyang kolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Geus bea kabeh oge nya aing di panjara nya barangna kudu dipulangkeun deui. Geus tong ngarepkeun duit sakitu mah hitung-hitung buruhan aing di panjara. Ceuk Rudi bari cengkat nangtung leungeun nyolongkrong rek ngacewang awak Tante Noni. Untung Tante Noni kaburu ngejat ngajauhan. Setan sia wani nya sakitu geus di panjara ge. Tante Noni ngaranjug teu nyangka Rudi nekad rek ngarontok. Nah, make jeung teu wani sagala kagok di panjara oge. Ari kitu mah bari maehan jelema teu panasaran rek dihukum mati oge. Sok goda ngadeukeutan deui, Rudi ngancam. Lain kitu sia bangsat, nasi lain teh aral, nambung bebas. Sok geura pulangkeun duit aing. Tangtu hukuman si laing moal berat teuing. Tante Noni setengah ngolok memang manehna teh keur perlu duit da kaayaan hirupna geus kacida waluratna. Raja kaya beak keur dahar geus jujualan sugan ari duitna nu dipaling ku Rudi bisa katarima deui mah bisa numbu umur manjangkeun deui kana kahirupanana. Rudi ngarti yen ceritaan Tante Noni ngan saukur pangoloan manehna yakin sanajan duit dipulangkeun deui tetep wae ari hukuman mah moal bisa ngurangan dah geus jadi kapastian Tuhan hakim. Tetep dihukum panjara 5 tahun teu bisa deui dibela. Teu tayang bebas kagok keluar oge ka era-era ku masyarakat geus ka ditu nyingkah. Tong ngaganggu ka aing karunya tuh batur gandengeun. Ceuk Rudi tetep dina pamadeganana. Dasar jelema gelo si bangsat sia si tukang tipu moal jam nguga tah hirup teh moal doraka saumurna oge. Aing mangan saukur ngabangsat dorakana geus katarima. Tapi anjeun anu doraka ti Indung Bapa geura rasakeun sakedeung deui oge anjeun jadi sampah masyarakat leuwih natibatan aing. Rudi malik nempas bari molotot. Ngadenge caritaan kitu teh Tante Noni mending ngagebeg tengenah asa diwiwirang ku Rudi kaambek beki nambahan nafsu ngagedur gorowok wae manehna nyarekan. Gandeng bangsat pintar nyarita teh geus sidik si laing bangsat matak dibui oge si laing teh bangsat sampah masyarakat sia hirup ngan ngotoran awak batur gawe babadog ngodar di panjara sia sakedeung deui oge. Maneh oge lain jelema bener sia. Maneh teh ungkluk tukang ngadagangkeun kahormatan. Si dayang sia nyingkah ka ditu bisi dipalengpeng ku aing. Rudi sarua nafsu.
Dua nana terus gorgar sirih carekan sirih sengkleken atuh para tawanan-tawanan nu sejena pating olohok nyaksian sawareh mang menangkeun Rudi sawareh mang menangkeun Tante Noni kaayaan jadi ribut ting gorowok hohoak. Gandeng cuk penjaga beri nyamperkeun Tante Noni je para tawanan jempe Tante Noni oge eureun nyaritana katara awakna masih keneh ngadegdeg pertanda nafsuna can leungit. Aya naon Neng? Naon margina dugi ka janten ribut kieu teh? Iya Pak, si Rudi ku abdi ditaroskeun perihal artos abdi nu dipalingna. Tibatan masihkeun mah kalahayoh ka abdi nyarekan, tembal Tante Noni bari tutunjuk ka Rudi. Di kamanakeun atuh duitna? Pira ku duit 1,5 juta nepi ka beak mah? Ceuk penjaga nanya ka Rudi. Memang geus beak. Tembak Rudi bari nangtung manehna geus kagok asong teu sieun sanajan ku penjaga oge. Neng, saya nama Neng mulih wae tong dilayanan margi anjeun atos nekat sanaos di kumaha oge moal karasa masihkeun kalah ngadon ngaributkeun ngacaukeun kana ketenangan. Sumuhun mangga atuh Pak, tembal Tante Noni. Geus teu loba deui nyarita leos wae ninggalkeun panjara bari mawa hate rajet era wirang. Dumeh ku Rudi geus disengklek-sengklekeun. Saditinggalkeun anak ku Tante Noni, Rudi diuk deui dina tumpukan jarami ret ka sobatna anu masih keneh nyempot di juru. Hate rumasa dosa geus nyilakakeun Rahmat nepi ka Rahmat kudu kababawa. Milu cilaka ngaringkuk di jero panjara. Mat, cengkat atuh euy, tong nyempot wae ka waslina laki. Jamak we sakieu mah da moal matak pae. Senang malah mah nu aya digawe henteu di palaban unggal poe, ceuk Rudi ngupahan. Senang teh senang kumaha, ripuh dewek mah teu boga dosa bet jadi kababawa cilaka. Terus terang wae dewek mah teu ngeunah, ceuk Rahmat nembongkeun ka teu ngeunahna. Teu ngeunah ka saha? Ka dewek. Rudi malik ka sobatna. Kumaneh ongkoh, ku si Herman ongkoh. Kitu deui ku Tante Noni. Penasaran dewek mah, lamun acan malas ka maranehna teh. Ringgas maneh rek kumaha? Rudi nanya deui penasaran. Tang tu rek mulangkeun ka nyeri, dendam dewek mah euy. Ka dewek ambak henteu, pek we rek ambak mah. Da dewek mah rumasa salah, mamawa maneh nepi ka ayeuna di panjara. Memang kitu. Memang kumaneh oge dewek teu ngeunah. Ngan dewek oge boga pikiran pira aku kudu nyarekan ka sobat jeung ongkohapan dewek oge kabagean duitna jadi sarua pada cilaka. Ngan bedana dewek mah hukumanana hampang ngan saukur genep bulan. Ari maneh berat da maneh mah pokalna 5 tahun lain cek hakim teh maneh mah lumayan euy ame babari kolot. Untung maneh mangan genap bulan. Moal ilang adagoan maneh keluar bebas ka masyarakat. Ari dewek 5 tahun waktu nu cukup lila euy. Bisa-bisa dewek kolot di panjara. Hayang gara keluar we euy. Ambeh bisa gancang malas kanyerian ka si Herman jeung ka Tante Noni, ceuk Rahmat. Bener-bener dendam pedah ti heula ku Herman ditampilingan jeung ku Tante Noni diciduhan banget bari ditajong. Ku eta pisan Rahmat jadi dendam. Nah make bisa dendam ka si Herman. Rudi penasaran hayang menang penjelasan ti sobatna. Ret ngareret deui ka Rahmat. Nu direret gancang nembalan bari paroman nandakeun kacua jeung rasa dendam nu kacida rongkahna. Pan waktu dewek ditewa ku polisi teh, dewek disiksa ku si Herman terus dibawa ka Tante Noni. Didinya manggih deui kanyerian sabab dewek diciduhan banget bari ditajong di hareupeun polisi. Penasaran euy dewek mah lamun acan bisa mulangkeun kanyeri jeung katengeunah hate teh. Rek kumaha carana mulangkeun kanyeri teh? Dari secara kasar mah tang tu maneh moal hasil bisa-bisa digiring deui ka panjara euy. Kudu lemas euy. Ambeh tadi curiga. Wah gampang. Pokona si Herman cilaka sahanteuna jadi sangsara. Kumaha wae carana mah dewek oge leuwih ati-ati. Ceuk Rahmat bari unggut-unggutan kawas nu geus manggih akal pikeun nyilakakeun Herman jeung Ratna.
Anjakal wae euy, dewek mah lila keneh teu bisa gancang males mulangkeun ka tugeunah. Nya sugan atuh maneh hasil ulah poho pamajikan si Herman peek mere keur maneh, ceuk Rudi kawas nu ngangsonan sangkan Rahmat migawe nirca. Pokona beres, Ratna pasti jadi milik dewek. Si Herman cilaka, Ratna kapi milik. Beres euy lah, beres. Sambung doa bae dewek mah, moga hasil pamaksudan maneh. Mudah-mudahan we atuh. Lah genap bulan deui, ceuk Rahmat bari gelehe ngagoler dina tumpukan jarami. Aduh, tunduh euy dewek mah. Rudi oge milu ngagoler gigireun sobatna. Teuing ku capek, teuing ku pusing. Reup wae duanana peureum, kaateul dina jarami geus teu dipirosea. Oleh jaraminya pamirsa zaman kapungkur mah di sel teh. Sang waktu terus nyerelek. Undur berang datang peting, berang kaganti ku peting. Kitu wae saterusna nyaho-nyaho murung ngolotan. Buuk hidung jadi bodas, pipi pengker jadi kenyod, ngan ku urang teu karasa tina ku betah-betahna hirup di dunya. Matak urang teu perlu agul adigung gede hulu ulah asa aing beunghar loba raja kaya. Sok kanu sangsara soknya campah. Kitu deui mun urang pinter ulah ngahina kanu bodo, da sifat jelema mah kabeh oge sarua. Aya jaya, aya apes, keur jaya prakatangtang preketengteng, mun keur apes sok mulahek teu bisa ojah. Kumis sagede cau galek oge teu bisa nulungan. Saperti halna Tante Nonih keur ngora keur bahenol keneh mah manehna aya dina kajayaan. Ku sakali ngadilak oge bisa menang duit mangrebu-rebu. Loba bujang nu kaedanan teu kurang lalaki nu mikahayang ku kagelisanana eta Tante Nonih bisa hirup senang teu beda ti jutawan. Sagala kahayang teu boleh kalaksanakeun, da kumanehna mah teu kudu capek, cukup ku ngabodalkeun kagelisanana. Tapi geus sipating manusa sok keuna ku Allah gingsir, Tante Nonih keuna ku apes. Raja kaya ledis aya nu maling katambah kagelisanana puyar, kaseret ku umur anu ngolotan. Beungeut anu tadina marah mai cahayaan, ayeuna jadi surem leungit kamanisanana, pipi anu pengker jadi karijut. Eueuh pi karasepeunana. Tante ilang dangiang kagelisanana nu dipake modal geus musnah tanpa karasa. Tante Nonih tinggal apesna. Katara pisan kokoloteunana ayeuna geus teu daek poya-poya jeung lalaki. Da kabeh geus eueuh nu daek ngalayananana. Tante Nonih geus eueuh nu ngambean, mun dagang mah geus buruk teu payu ka duit. Unggal poe Tante Nonih numpi di imah terapisan indit-inditan keur dahar sapopoe ngantina ladang jujualan barang jeung sagala perhiasanana mimiti ludas, ngan tinggal nu murah wungkul eusi imah jadi porongpong, geus eueuh mesin, geus eueuh TV. Lemari oge ngan tinggal hiji beuki lila kaayaan Tante Nonih jadi beuki walurat pisan, awakna beuki begang. Ceuk anu bohong mah ngan kari tulang jeung kulit. Panon celong jero beungeut pucet gawe ngan hulang jentul ngalamun nyipta-nyipta alam ka tukang. Waktu keur manehna aya dina kajayaan. Ras ingat waktu keur loba duit teu kurang ku sandang pangan unggal peting pelesiran ari balik mawa hasil. Da puguh harita mah keur aya dina kajayaan kagelisanana bisa keneh dipake modal. Les eta ras ingat waktu keur kadatangan ku indung bapana kacipta kolotna ngalengis cerik-cerik tapi teu ditarima. Kalah sabalikna malik disiksa, dibanyur, diusir, dititah nyingkah. Ma eta teh kolot aing, indung bapa aing, ku aing geus disiksa, diusir-usir, aing dosa, aing doraka ti indung bapa, matak aing jadi sarupa kieu oge. Ibu, bapa, hampura abdi, rumaos abdi teu ngangken ka sepuh. Salabas nama abdi teh sanes alim ngangken ka sepuh, mung isin ku anu sanes. Abdi kaedanan teuing ku harta banda. Geuning kieu karasana ari anu doraka ti indung bapa teh, hirup jadi sangsara. Sakitu aing asalna sagala aya, ayeuna jadi kieu kabuktianana. Hese keur dahar-dahar acan, tobat teuing Gusti. Abdi ampun, moal sakali-kali deui. Abdi bade insaf,
bade nyembah ka Ibu Rama. Duh Ibu, duh apa, hapunten abdi hapunten, cek gerantos hate Tante Noni bari ngaragrakeun Cipanon. Manehna kakara sadar kana sagala dosa jeung kasalametanana, hate jumerit maratan langit, ngoceak maratan jagat sejat tobat minta dihampura ngan hanjakal, sadarna geus kaporotan. Pa Asmita jeung Ibu Amah geus eueuh di Bandung hese pikeun minta dihampura kudu ka mana neanganana. Duh Ibu, Bapak, di mana atuh Ibu teh? Ya abdi sejat tobat bade nyuhunkeun dihapunten ka Ibu sareng ka Bapak. Ampun Gusti, abdi teu kiat. Segruk Tante Noni cerik Cipanon terus murubut ngalembereh arula arile kawas nu ngagambarkeun kumaha rajetna hate Tante Noni harita. Pahingan cek batur bahaka kolot teh gede pisan dorakana, matak tideha matak cilaka. Daku aing oge karasa, duh Gusti, tibatan abdi kedah kieu saterasna mah. Abdi suka dipundut nyawa, mangga abdi bade sumerah. Raja kaya beak, awak begang, kuru aki ngajang jawing. Ieu teh gara-gara kalakuan aing anu henteu jeung wiwaha. Aing kapoekan teuing ku harta banda, nepi ka aing teu inget kana purwadaksina. Aing doraka ti indung Bapak. Tante Noni terus nyarita sorangan tungtung baju geus baseuh dipake nyusutan Cipanon. Keur kitu kurunyung Aminah nyamperkeun manehna ngahlas ngarasa watir ningali kaayaan dununganna kitu teh. Manehna hayang nulungan ngan bahan teu ngidinan lain teu hayang ngabela dalah dikumahakeun da hirupna oge diurus ku Tante Noni. Ngan hate wae ngahlas milu sedih milu mangwatirkeun ka Tante Noni. Harita teh Aminah rek minta duit keur meuli beas tapi teu wani nyarita nganyahokeun kana kaayaan dununganana, ngajanteng wae tukangan panto bari Cipanon milu nyalangkrung. Tante Noni ngareret gancang Cipanonna disusutan jung cengkat koloyong nyamperkeun Aminah pok manehna nyarita. Geus nyangu acan min, gancangkeun atuh geus beurang teuing. Menawi tante teu acan, pan beas anu kamari teh mung saleter. Tos seep teu aya sesana pisan, tembal Aminah bari ngahruk. Beak, kumaha atuh ayeuna dahar? Tante Noni semuna langsa hate nyeri ka bina-bina teu sangka hirupna bakal nepi ka dinya. Nepi ka hese keur dahar-dahar acan beas saleter geus teu bisa meuli sakedapan Tante Noni ngalimba. Hate cerik ngajerit maratan langit, peteung perih ti isuk can kaasupan sangu saremeh kaduhung bareto keur aya dipoya-poya duit dipake awun tah. Ayeuna karasa kitu geuning nyerina jadi jelema sangsara teh. Kumaha atuh min, da tante teh geus teu boga duit sapeser-peser acan. Ti mana ayeuna neangan keur meuli beas, da piraku ari kudu ngosongkeun beuteung mah. Aminah teu nembalan manehna bisa ngarasakeun kana kasusah dununganana, manehna lain teu karunya, da manehna oge sarua teu bogaeun duit. Boga simpenan oge geus beak dipake dahar. Ayeuna mah geus ludes teu sapeser-peser acan. Manawi tante, abdi oge tos teu gaduh pisan artos. Apan seep dianggo meseran beas unggal dinten, ceuk Aminah dumareda. Tibatan kudu teu dahar mah, itu aya baju tante nu rada alus keneh, pek wae jual. Sugan mahi keur 3-4 poeeun. Tante Noni kapaksa rek ngajual pakaianana nu tinggal hiji-hijina, da kabeh oge geus diheula beak dijualan. Panginten tante teu aya kanggo salin, sawios atuh anggoan abdi wae bade diical mah. Aminah nembongkeun kahadeanana manehna tetep satia sanajan dununganana geus sangsara. Aminah tetep kumawula dae korban bumela kanu jadi dununganana. Entong min, keun wae nu tante dari keur salin mah tante oge aya keneh. Kabela jeung kahadean mimin ku tante ditarima pisan, tapi sabalikna tante teh era. Sabab lain kadua ngurus makean ka mimin, kalah tante nu malik diurus ku mimin. Nah mimin henteu aral, nah mimin make nyang saramaneh. Kumawa wae ka tante nu ayeuna sakieu kabuktianana,
sangsara teu bisa ngurus ka Mimin. Cek tante mah Mimin teu perlu nyangsara awak sorangan, anggur sih gara balik ka lembur atawa ngadunungan kanu sejen. Da tante mah geus eueuh harepan bisa mulang tarima ka Mimin. Gerape ku Mimin pikir naon kauntunganana terus kumaula ka tante teh. Nu sidi kalah kababawa sangsara. Cek tante Nonih bari neuteup Aminah. Duh tante teu kedah gaduh emutan kadinya. Abdi suka lillah ridho dunya akhirat kanggo teras kumaula ka tante. Ti payun abdi teh senang sareng tante. Piraku tante nuju kieu ku abdi kedah dikantunkeun. Moal tante abdi moal ngantunkeun tante. Aminah manehna tetep rek ngedunungan moal ingkah balilahan. Mimin, cek tante Nonih bari gabrug ngarangkul Aminah sakedapan duanana silih rangkul bari pada ngaragrageun cipanon. Tante Nonih ngarasa bungah boga batur semodel Aminah satia atur bela teu mandang kana kauntungan. Syukur Mimin, syukur. Teu sangka Mimin rek satia ka tante. Sami-sami tante. Mung mugi wae ti ayeuna mah kahirupan urang sing aya robahna. Mugi ditangtayungan ku pangeran. Geus atuh gara meuli beas, payu meureun 500 mah. Da bajuna oge tina kain mahal, tur anyar keneh. Keun we tante mah teu di baju alus oge, da moal rek indit-inditan. Unggal poe cicing di imah. Cukup make nu barutut oge. Tante Nonih bari ngalesotkeun rangkulanana leos asup ka kamarna. Brai lomari dibuka. Eusina geus parongpong teu kawas baheula rok ungkul ngagantung ngan hiji-hijina. Di handap we aya kana genapna tapi geus rada barutut. Geus teu payu kana duit mun rek dijual teh mah. Kop rok nu ngagantung teh dicokot terus ditelepan dibungkus ku kertas rapihna keran. Kapaksa ngan hiji-hijina deui ge ku aing rek dijual. Sugan we payu rada mahal. Cukup keur dahar 4 poeeun, ceuk geurentes hate tante Nonih beri terus kaluar deui ti kamarna. Kasaha tante diicalna? Ceuk Aminah nanyakeun heula. Ka tukang loak wae ambeh teu era. Ulah kurang ti 500 nya dijualna. Tante Nonih bari song mikeun bungkusan baju ka Aminah. Ku Aminah ditampanan semu ngelaper. Geus kitu mah leos Aminah keluar bari mawa bungkusan baju dianterkeun ku paneuteub tante Nonih. Nu ngajanteng dina panto. Hate teu weleh ngarakacak nalangsa ka bina-bina. Nepi ka sarupa kieu hirup. Ulah boro bisa jajan kawas batur. Keur dahar oge ngabelaan jujualan. Saleuheung mun jualeunana masih keneh aya. Sedang ayeuna mah geus beak pisan. Naon nu kudu dijual deui? Nasib. Na nepi ka kieu-kieu teuing, tante Nonih ngagelendeng sorangan. Ayeuna aing bisa keneh meuli beas. Boa isuk pageto mah aing paeh kalaparan. Tobat teuing ibu, bapak. Abdi hampura. Geuning kieu karasana doraka ti indung bapak teh. Gek tante Nonih diuk dina kursi hoe nu geus reyot da kursi pernek geus beak dijualan. Manehna terus ngalamun ngabayangkeun kahirupan kaharep tangtu leuwih sangsara diri jadi korban tina laku lampahna sorangan. Teu kungsi setengah jam Aminah geus datang di jingjingan jadi aya eusian nyaeta ku beas jeung rupa-rupa deungeuna menang balanya ti pasar ari duitna ladang baju teh. Payu sabaraha min baju teh? 550 tante. Tah ieu artosna kantun 300 deui. Ku abdi dipeserkeun beas 5 liter sareng kanggo rencangna. Mangga ieu artos kantuna. Tembal Aminah bari ngasongkeun duit sasabalanya. Syukur min, pek gada nyangu geus sore geuning ieu teh. Mangga tante. Jawab Aminah bari ngaleos ka dapur rek popolah. Kira wanci asar kakara tante Nonih bisa dahar ti isuk manehna teu kaasupan nanaon kakara harita manggi sangu. Peutingna teu dahar deui darek ngirit ambe sangu sesa teh bisa dipake dahar isukna. Cucuk peda oge dipusti-pusti
nepi ka dilamotan teu cara baheula ulah boro cucuk pada adalah pindang bandeng oge tara di dahar. Kasusah jeung kasangsaraan Tante Noni hentengan semet hese dahar wungkul, tapi katambahan ku nu leuwih berat deui nyaeta Tante Noni katerapan panyakit kotor. Teu mustahil mun Tante Noni katerap ku panyakit kotor teh da waktu keur ngorana loba teuing rucah abong aing payu kalalaki nu kumaha oge teu weleh ditampa asal uang teh nyaan leuheung mun kalalaki sehat paling oge ngan saukur jeding. Teu ninggang di lalaki boga panyakit pan akhirna teu burung oge katerapan jadi ngahuhuh berang peuting. Beki dieu panyakit Tante Noni beki nambahan rupa gelis oge eusina mah kotor eueuh pupurieunna getih pinuh ku kasakit. Aminah oge tara wani deukeut da sieun katepaan. Unggal poe Tante Noni ngan guling gasahan paling oge moyan diburuan katara awakna beki ngorotan beungeut sepat aya getihan pucat teu beda ti mayit ka dokter da teu boga keur mayarna jeung ongkoh panyakitna teu dirasa. Rompo oge nguat-nguat maneh luntang lantung tapi akhirna panyakitna beki parna nepi ka Tante Noni kapaksa kudu ngalempreh dina dipan. Atuh Aminah ripuhun da unggal usik kudu ngaladenan teu bisa minge pisan. Harita oge Aminah keur cindekul diuk tunjangeun Tante Noni diuk bari nutupan irungna tina ku teu kuat ku bau nu kaluar tina awak Tante Noni. Ret Aminah ngareret bari jebi kecrot-kecrot cumidu sebel alah batan ngambeuna nahaon. Min, hayang nginum Min, ceuk Tante Noni semunu eungap. Mangga Tante, Aminah ngasongkeun gelas dieusi ku cai asak herang legok Tante Noni nginum nepi kameh hampir beak sagelas. Urang ka rumah sakit wae atuh Tante supados tiasa enggal damang. Ari teu dilandongan mah tangtos beki lami panyawatna beki abot. Aminah karunyaeun pisan manehna yakin mun diantep mah panyakit Tante Noni matak ngabahyakeun. Lain teu hayang ka rumah sakit ngan mana duitna. Komo ieu panyakit Tante sakieu panana moal cukup ku duit saeutik di mana atuh duitna geus eueuh barang jualeun keur dahar ge sakieu seuseutna komo keur ongkos tatamba. Tante Noni ngajawab meningali Mbak sedih perih geus teu puguh rasakeunana. Ras ingat ka indung bapana nu sakitu nyaheunana mun ku manehna teu diusir mah tangtu harita oge milu ngariung-riung, milu ngubaran, milu ngupah ngapeh ngan hanjakal ku manehna geus diusir teu diaku kolot, ayeuna geringan bati nyerina, gulutak gulitik sorangan teu indung teu bapa teu dulur teu baraya, sagrog wae Tante Noni ceurik semunu kanyanyerian. Sagala dosana nu geus kaliwat bruh breh narembongan breh kacipta deui waktu manehna nyiksa indung bapana kadenge keneh nongtoreng dina ceulina. Kecap-kecap bapana harita ingat kadinya Tante Noni beki sumenggeruk. Rumasa dosa nya harita kakara karasa akibatna. Kiatkeun Tante, tong nangis Tante, bilih nambihan panyakit. Tos enjing mah urang ka rumah sakit. Tante kedah diopname supados tiasa enggal damang deui, omong Aminah hariwangeun pisan. Nya Min, ari ka rumah sakit teh di mana keur mayarna? Kumaha upami bumi diical? Ari ceuk abdi asal kanggo kasalametan Tante teu janten sawios bumi diical oge. Piraku teu nyekapan kanggo mayar ka rumah sakit, ceuk Aminah. Tante Noni teu waka ngajawab dipikir dibulak-balik memang bener pisan ceritaan Aminah teh eueuh salahna penting nyawa tibatan banda gampang geus cager mah imah bisa kabeuli deui gilig hate Tante Noni rek nurut ka Aminah. Pek atuh Min geura tatawarkeun kahayang mah aya nu meuli ayeuna ambeh Tante bisa gancang ka rumah sakit. Mangga Tante, ceuk Aminah bari cengkat nangtung tapi samemeh ngaleos ka tukang.
Tante Noni ngarahuh reupeurem ti paparakat semono kernahan ka nyeri atuh Aminah teu kebat kaluar gancang Tante Noni diboro lumeh manehna hariwangeun. Naon nu karawas tante? Aminah rumpur-rampa teu puguh cagap. Aduh ieu beteung murilit. Aduh ieu Tante Noni nyekelan beteungna muringis nyengir nahan ka nyeri. Cobi ngaleueut cai panas tante. Min, aduh, alah, nyeri palangkakan min, aduh iya, meni nyeletit. Aminah rek menarkeun nyengkatkeun Tante Noni, tapi seng bau tina awak Tante Noni kaambe deui. Ayeuna mah leuwih pangsang batan tadi jeung dina handapeun imbitna geus ngabayabah getih kotor semu hidung. Tetela penyakit Tante Noni geus tepi kana puncakna asalengan saukur kaambo wungkul ayeuna geus ngalewarkeun kokotor. Waktosna kabujang see pamiarsa, kumaha cenah ieu nasibna Tante Noni? Sumangga teras wae manco dina HP sewang-sewangan panginten nya. Mudah-mudahan dina dinten enjing tiasa diteraskeun deui ieu dongengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.